Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ilmihi wa qulbana bi ilmihi amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal bil gusli anu tetep dina mertelakeun tentang alus. Furudul gusli ari pirang-pirang farduna adus, ay arkanu tegesna ari pirang-pirang rukun adus. Wajiban kana guslu au manduban, rek alusna wajib rek sunat, eta isnani aya 2. Al awalu ari kahijina eta aniyatu niat. Sakumaha jelaskeun ti payun, niat teh nyaeta ngamaksud bari dibarengan jeung rek naon ayeuna rek adus, taun mimitina majulkeun cai tah pas ngawitan majulkeun cai pas ngawitan teh ni niat. Niatna mah sejam ngilangkeun hadas ageung, rek ngilangkeun jinabat. Lamun tos haid mah ngilangkeun cenah ayeuna junub haid. Tas nipas, anu nipas nya nipas. Kumaha niatna mah lah anu penting mah urang niatna teh dina hate sejak urang niatna kana anu sunat bari boga adus wajib eta teh cukup. Kawas misalkan ayeuna rek salat Jumat. Salat Jumat kan sunat adus nya. Aya mah Jumatan teh di imah teh babelakukan heula mukti pamajikanana. Tah harus dihijikeun sunat jeung wajib. Niatan niat sunatna, niat abdi halus kana rek salat Jumat teu sah kitu mah. Teu cukup itu banyak. Tapi lamun ayeuna urang boga sunat boga wajib dihijikeun niat wajib nu sunat ka bawah. Tapi lamun ngaheulakeun sunat wajibna teu kacana sabab aya wajib di sunat heula wajib heulakeun mana? Nu wajib heula nya aya sunat mah padeuri lah kitu. Misalkan dia urang gaduh kodoane salat. Jadi kodoane salat. Heug waka migawe anu sunat. Tah eta semua lakai tadi mah Allah teh. Sancan wajib di kodoan heula. Atawa urang anu kodo puasa Ramadan kamari teh bolong 3 poe. Cai waka di kodoan datang rayagung batur puasa Arafah tarwiyah. Durutan puasa Arafah tarwiyah niat sunat eta. Maka boal wae tadi mah kodona kudu tieulan wajib heula. Maka batur Arafah atau tarwiyah urang niat kodo we niat kitu. Wajib heula. Heulakeun mana wajib sunat heulakeun wajib. Adu mayar hutang wajib. Mayar hutang wajib. Ai sedekah heulakeun mana? Mayar hutang heula gampang sedekah mah. Tah begitu urang niat adus teh tadi kan dibarengan jeung prakna jeung manyurkeun cai kana badan. Lebah mana badanna? Sik mana wae oge rek ti handap tina sampean heula, rek tina cingir, rek sirah heula, rek tak-tak heula, nu mana wae sabab badan anu junub mah sakabehna merupakan anggota hiji. Beda jeung wudu. Wudu mah anggota teh 4. Aya wajah, aya tangan, aya sirah, aya sampai 4 misa-misa anggotana. Aya adus mah hiji badan geus. Kitu nya. Badan geus misalkan kitu. Lamun urang manjur sirah misalkan mah, manjur sirah. Bari niat, tapi cara asup niatna, asup niatna pacai geus tepi kana takak. Tah, berarti mimitina alus tina takak dieu. Sirah mah kudu balik ka dengan teh gitu. Sebab begitu cai kana sirah, cara asup niatna. Kitu nya. Tah Tasta pasal niat pada paham. Nomor kedua, fardu adus teh takmimul badani ngawalatraan ngalantisan sakabeh badan bil mai ku cai. Sakabeh badan ti luhur tina mun-munan sadaya nepi ka tungtung sampean disingwalatra ku cai. Ulah aya setitik pun anu kaliwat, satitik kaliwat teu kakumaha, maka eta henteu sah adusna. Matak meme adus teh sunatna basihan heula sok bajulan heula bare bajulan heula. Makana leupangna cai babagi.
lamun keur garing keneh kamu aya hawa panas ka tina badan cai teh langsung nya kalantisan teu bisa kudu digosok segala macam sok jadi mameh teh sunat di basuhan heula mameh teh lah mameh di basuhan heula baru kayak di kucai adus gitu nya anu wajib dikumat teh ae dohirihi luarna badan jerona mah teu kudu jero beuteung mah teu kudu sing badan teh disebut luar teh mana wa minhu al anfu irung termasuk luar wal unumilatu sareng ieu ya tungtung ramo nu aya kukuan lamun urang ngingu kuku panjang tah jero halapan kuku teh luar eta teh wajib dikumbah ulah kali nya wadu pruyusan mabasanotan huna tah kuku di dieu mah ditung teh kulit keur adus mah kuku teh ditung kulit kudu dikumbah luar jeung jerona kana kuku panjang tah luarna belah ieu jerona halapna eta kudu dikumbah sama eta dina bab adus bila pipi babina kidi beda dina bab pembatal wudu mah dina wudu mah kuku mah lain kulit sehingga lamun kuku dikoetkeun ya kudu boga wudu teu batal sama dina wudu batalna wudu teh iltiqau basara kairojul wal matin paantar kulit dua laki jeung awewe boga wudu batal nya anu laki awena pada gede duana lain murim paantar kulit batal tapi lamun antar kuku teu batal dina wudu mah kalau kuku panjang koekeun ke batu kitu teu batal tapi dina adus eta kuku ditung kulit kudu dikumaha ya tapi sanajan tersebut di luar wala yajibu ghuslu sya'rin nabiti fil aini wal anfi teu wajib ngumbah bulu-bulu nu jadi dina soca jeung jero irung kadung aya bulu jero irung teh atuh wajib cukup anu ngumbah luarna wungkul nya tapi lamun aya najisan mah wajib dikumbah jero irung aya hayam jero irung teu wajib dikumbah eta mah bisa misal teman hayam ngajak hayam modal dia udah ditangkas sama dia modalnya modalnya itu ulang seperti itu. Wajib deui ngumbah jero badan luar badan teh matah tal gurlati handapeun kulup lamun jalma teu disepitan kulup teh anu teu disepitan tah geus gede geus kolot misalkan seperti ayeuna aya urang luar Islam apa tara sarepitan geus gede asup Islam geus gede teh tah sepitan keneh wae abo kalaju adus tah jiga kulupna kudu dikumbah sama eta masuk dohir masuk luar eta teh nya sanajan katingalina jero ditingali mah teh jero kulup teh kepo ditingali mah tapi hakikatna eta teh dohir wajib dikumbah kitu nya bahkan liana mustahikatul izalah hakam dipiceun nya didinya bahkan lamun ayeuna diburosolkeun si kulupna teu bisa sulit rek kumbah jero teh wajib dipiceun da kulupna mata ieu disebutkeun malayatibul wajib bila bihi bahwa wajib disunatan teh asal hukumna mah sunat mata disebut disunatan nya disepita teh asal hukumna sunat tapi ku sabab lamun teu disepitan nu wajib teu sampurna adus teu sampurna gara-gara teu disepitan maka disepitan hukumna jadi wajib gitu atos ya wajib kumaha cenah lamun ayeuna geus disepitan teh adus ayeuna hese misalkan teh teu bisa wajib dipiceun maka ketika udur maka salatna fakir tohurain gitu ayo wa amal mayitu sakana parali mayit pahai sulam yumkin ghuslu matahtaha sehingga teu mampu teu mungkin ngumbah jerona kulup aya mayit maot teu mayit ya jelema maot jadi mayit kulup keneh tah jero kulupna kudu dikumbah tapi teu mungkin ngaburusolkeun ka mayit bakal kana sandirian termasuk ngahinakeun ka mayit yu'adu izdiroan bihi maka kumaha eta maka dawuh Ibnu Hajar
yutayamamu ditayamuman bae adusan lah sadayana kusampurna tah nu bakulupna caka kumaha diburusakeun teu tayamum gitu nya lain budak leutik mah can dispita mah tayamum teh kudu adusan sanes adusan sadayana biasana engke geus beres diadusan keur ngaganti anu kulup teh ku tayamum kitu nya awas ulah salah kaprah ayeuna geus teu kudu diadusan tayamuman bae salah jadi ngadus mah ngadusan amatah tahan gitu. Wajib dina adus masalah jang rambutna kandel jangotna kandel kudu asup ka jero cai teh beda jeung wudu mah lamun lalaki boga jangotna kandel panjang kandel dong teh hese cai asup teh eta cukup luar we keur wudu mah tapi lamun adus wajib diselah-selah ka jero jangot teh gitu ya wajib mau tidak mau naik kudu dimana kali deui cek maju teh dina adus teh badana bersihan heula bisi aya sesuatu anu ngahalangan datang cai kana kulit misalkan tas ngoprek cet di tangan aya cet pacai teh asup teh kana kulit kalangku cet piceun heula cetna kerik heula tas ngoprek lem Korea atau lem blue dia tungtung ramo cai teh nepi kana kulit teh kudu di kerik heula buang heula nya atau tas dapur ngoprek minyak dina leungeun aya minyak pacai moal nepi kana cai kana kulit da kalangku minyak kana golosor minyakna bersihan heula gitu jeung dina badan teh ulah aya sesuatu nu ngarobahkeun kana rasa rupa cai ambeul cai kaos cakamali sabun sampo ulah dibarengkeun waktu adus sabun sampo mah keur dibis-bis adus tarik make sabun make sampo gitu nya adus mah ngumpul murni caina cai mutlak mah menang di air warobah karena sarup anjeun cai wajibun nakdu dopair wajib mudar gelung ilam yasilil ma'u ila batiniha ila binakti lamun digelung rambutna panjang digelung kudu dibuka diuntun kudu dibuka lamun kudu dibuka sadayana rambutna gitu kewajiban maka matak nu sering alus mah para noke rambutna itu dipuh mah gitu lah nah dari tiung ieu tiung mau ka ceuli di polok nu sering alus mah daripada hese tatimatun ieu hiji kasampunaan wa sunanmu aya sunat-sunat adus sabat asar ayat 17 insyaallah enjing lajeng deui sunat-sunat adus anu 17 aya cekap persegi mudah saya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.